pawargi sadaya wilujeng patepang dangu sareng simkuring mangotong salamina. Simkuring baris medar carita Sunda dina judul cerita Dedemit Gunung Wayang bagian anu kadua. Simkuring haturkeun wilujeng ngadangukeun dugi ka rengsena. Sumangga pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu carita Sunda urang kawitan. Padaran simkuring anu tos kalangkung nyarioskeun Mang Jupri anu bade nyampeur Mang Karta teh nya. Anu bade tatapa ka Gunung Wayang teh kitu tah. Nah kumaha atuh salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan. Kayaan Peuting di Lembur Cijambu. Mang Jupri jeung Mang Karta sangeus sagala rupana tarapti kenceling duanana indit maksud arek tatapa ka Gunung Wayang. Duanana lempang sing gandeang antep pisan. Estuning teuneng ludeng teu aya karingrang. Geus nepi kana tanyakan pok harita Mang Jupri nyarita. Aduh. Ran labah dia mang ya asa recangkot kana poor nya ripuh ya. Ari maneh Jup kekarak nepi ka dieu geus ngalangosai apan ieu teh jauh keneh. Aran lasa kadang emang lah aduh. Gatuh heug. Mang Jupri jeung Mang Karta harita teh diuk dina hanapeun tangkal cau. Duanana ngareureuhkeun ka capek maklum perjalanan anu nanyak bari jeung ti Peuting. Lain Jup ari kuncen di Gunung Wayang teh masih kene aki karejum. Ya mang ti mareta oge kuncen di dinya mah manehna. Aduh kumaha nya kira-kira anak orang hasil moal ye. Kudu hasil mang. Soalna lamun hasil waduh anjir. Urang moal teu beunghar mang. Pokokna engke lamun hasil eta urang bagi dua. Lamun menang emas 1 kilo teh mah uing 7 on amang 3 on. Ke asal loba maneh. Pan uing nu boga ide berenang amang masuk aneh. Kumaha maneh we eta malah pokona mah ayeuna urang ini tayu urang ngeureuyeun deui panan meureun di ditu teh urang kudu ngawangkong heula jeung kuncena. Hayo lah. Hayu atuh. Kenceling duanana indit nuluykeun perjalananana. Dijajabkeun ku hiliwirna angin Peuting jeung sora ciang-ciang. Kasugri palawargi. Lilana di perjalanan Mang Jupri jeung Mang Karta henteu kacaturkeun. Kiwari urang jojoring kasana bae geus nepi we ka imahna nyaeta Ki Karjum. Teluanana ngariung dina samak anu salambar bari geus rawing. Pok atuh harita Ki Karjum nyarita. Mang Jupri, aki jasa benernya ngarasa dewas ku kedatangan Mang Jupri jeung Mang Karta teh. Nyaha sabenerna aya pamaksudan naon ieu teh? Tara-tara tisasari Mang Jupri jeung Mang Karta datang ka dieu. Bari kaayaan tengah Peuting kieu. Ceuk Ki Karjum semu anu penasaran. Mang Jupri jeung Mang Karta sireret. Tekung sirila pok atuh Mang Jupri nembalan. Aki sabenerna mah Ki abdi teh emang bener aya pamaksudan. Moal ge datang tengah Peuting bari kaleuweung kitu lamun eueuh pamaksudan mah. Ya mah langsung we kena inti nanya Ki. Sok Mang Jupri aya nyaon? Iya sabenerna mah Ki.
Uing teh menang beca tinu menang dipercaya cenah di dieu teh di Gunung Wayang teh aya barang. Cenah aya emas sagede lisung. Ulah seri Ki. Ari masa gede lisung mah Mang Jupri asa ku kacida teuing eta mah. Gede teuing wajulnya. Ngan ari emas mah emang aya dan sababaraha urang anu tatapak di dieu teh hayang kena eta emas. Tapi jahiji oge can aya anu hasil. Ampura ya nangunyarak ini di cangkeng ya. Sok Ki, sok. Oloy kumaha Ki? Ieu teh loba rupa-rupa barang. Nyeta cek Mang Jupri teh aya emas. Eta teh bener. Terus deui aya keris. Kerisna oge 7 luk saparapat eta teh. Ujung salenang. Salenang bah. Cek Mang Karta harita ngilu di merung. Bener Mang Karta eta teh salenang. Aduh jaba kuring oge hayang kana salenang mah eta teh Ki. Ngancan aya anu menyangkeun eta teh sok loba oge anu tatapak di dieu. Ngan ari keris anu 7 luk saparapat mah eta teh geus beunang. Geus menang ku saha Ki? Eta teh geus beunang ku Mang Heru. Mang Heru? Nah iraha Mang Heru tapak ka dieu Ki? ungus lila eta teh Mang. Ti heula teh aki kadatangan Mang Heru nya sarua ati pamaksudana mah cara Mang Karta jeung Mang Jupri nyata hayang barang. Ngan kaparengan gede milik harita teh Mang Heru memenang nyaeta dibere keris teh anu 7 luk saporopot. Saparapat meureun. Saparapat kitu jang. Aduh teu sangka eta Mang Heru miheulaan ka uing. Uing oge maksud dek kitu Ki, kahiji minta dijajabkeun ka Aki. Uing geus sarua cara Mang Heru ngan uing mah yang emas teh ya eta teh. Naon Mang. Ja eta mangeus jadi tugas Aki. Ari ngajajabkeun anu rek tatapak mah pagawean Aki eta mah Mang. Saha wae eta teh Ki anu kungsi tatapak di dieu? Bade tok masuk loba Mang anu tatapak di dieu teh. Malahan Mang Iut ge harita ku ngasi tatapak di dieu. Mang Iut tukang baso teh lain Ki. Atuh eta Mang. Kumaha eta teh hasil? Harita teh meunang. Dibawa ku manehna teh dibungkus ku lawon bodas tengah mah batu ali eta teh Mang. Padahal cenningang dibuka teh geuning kuuk. Aduh. Repoh anu kitu mah hati peng meureun nya Ki. Katipu harita teh Mang Iut mah camplang. Da ayeuna kumaha Mang Jupri geus mawa encan persyaratanana. Naon nungkul eta teh Ki? Kitu we menyon meureun menyan. Mawa henteu. Anyet maaf di teh Ki maraburu tadi teh teu mawa menyan acan. Genjing. Da di oge di Aki geus sadia aja menyan mah. Cek Aki Karjum harita baritap kena menyan.
Tuluy dicampean harita kerencem teuing naon anu dibaca kenana. Tekung silila pok atuh ki karjum nyarita. Yah ieu menyang ngajampean Mang Jupri. Engke jijitu samemeh tapa teh beuleukeun heula ieu menyan. Oh nya siap-siap ki. Eta teh kumaha ki engke teh gona anana anya moal. Aji masalah gojaan mangis pasti aya Mang Jupri. Ngan jus teru eta. Lamun Mang Jupri jeung Mang Karta kuat, nya emas ya cengeus tangtu pasti dibikeun. Oh kitu nya ki. Mang Jupri. Cahayanya Mang Jupri jeung Mang Karta junggara inyit bahwa ieu menyanda aya ieu jijitu hanya pencangkal kiara anu gomplok. Jijinya teh aya batu tilu anu geus leucir geuning. Tah Mang Jupri jeung Mang Karta teh jijinya capak teh patonggong-tonggong posisinya nya. Oh nya siap ki lah. Hayo atuh Mang Karta. Hayu lah. Bah. Wing pamit heula nya arek tapa doakeun sing bebenangan. Mang Karta oge Mang Jupri jong dijoakeun ku Aki. Sanggeus paheut Mang Jupri jeung Mang Karta harita teh sing karenceling init nuju kana tangkal kiara anu daunna gomplok. Maksud arek tatapa. Kaayaan peuting di Gunung Wayang mantak tiiseun. Angin leutik ngahiliwir sakapeung ti kajauhan sok kadenge suara anjing anu babaung. Sanggeus nepi ka hanapeun tangkal kiara anu daunna gomplok, Mang Jupri jeung Mang Karta gukek dariuk dina batu. Barang keur kitu, waktosna pamiarsa teu nyekapan, cag ieu carita Sunda urang tunda heula adugi ka dieu. Insyaallah sanes waktos Mang baris neraskeun dina bagian anu katiluna. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayaana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.